Kalah. Aduh. Sikunya ku aing. Enggak dia. Capek. Man kumaha ngeureyan hancip sama aing cerita waktu desa euy. Ayo Lapor ke antep. Udah daripada ieu teh. oh gawean aing. Aing udah gua aku. Aing geus bosan udah ku hancip goblok kita teh. Heeh. Bukan Ampun beri wae. Nya bongan saja dinya maksudnya iya aduh. Ras ieu lah kelas. Da Anjing bisa. geus didinya. Ngerabanon kieu. Sabar lah eta. Naon deui atuh? Nah, udah gede teh. Edan teh. Ayo daripada urang mah budak-budak wae. Heeh. Nah. Yang apa ya? Bubuikan gitu. Bukan marmot. Dangdut. Ya aduh tuh. Lain cacing gerut mun. Jangan gitu. Awas. Mana naon Aisyah? Eta soalna bukan. Belut akan jadi di sawah. Ya, belut, Ini kepisan. Tah. Soalna kolot maneh eta mah. Hah? Kolot maneh. Alah. Yang mesti si Popi eta euy. Balaganya teh jeung trigo-brigo oge. Aya atuh Mami papi. aing. Apa tuh berupa sih teh? Alah, ngahina. Ya, ampun. Ya, cium tangan. Ah, Mak. Pak. Yang balik lah. Kemana? Dicarekan ku Mami Popi. Ayo teh. Lagi balik. Embung. Di kopi sebelah di pohon can ya. Panas. Udah pilih teh. Apa? Nama? Maman kemana? Di tukang segala mana? Tadi mesti joroan. Aya tinggal di tukang ulin. Datang sok ulin wae. Taman tuan kolot macul ge hese eta mah. Udah ongkohna, bapak mah kabudak teh sok galak-galak teuing aneh teh. Lain masa ku galak mah. Mas duduk bapak mah galak pisan teh cara bapak-bapak nu sejen batur mah ka anak teh mending pilang bara kumaha mah ka anak teh. Masih. Galak pisan aneh. Sering tinggal manja budak teh kitu tah Manja hadiwara. iraha, urang mah teu manja-manja budaknya biasa we. Buktina ayeuna ya budak dimanja teh hese. Di pepatahan gini hese teh. Kita mancul Budak ieu. teh, ya budak mah di eta teuing mah ka ngawaleuy budak mah. Kasieun. Tah ngeunaan. Kade mana man? Bapak. Kade. Ulin we jeung ulin. Pagawean. Eta bungsu ka budak. Banyakeun ada anakna, lain ka anak Kolot patur. ming kasar pisan. Ulin-ulin wae di itu Pak. Lain masalah ku ulin-ulin ting man bantuan kolot teh tempo atuh. Aduh eta Aya mah. Heeh. ka budak mah astagfirullah. Banyakan bae apa ge tadi sepang nyukon kopi ku emak atuh. Bea, kopina bea. Itu hayang deui atuh kolot ngopi. Kali can diinum nya geus bea diinum. Hayang ngopi bapak aja. Ngopi sekalian. Kopi eueuh eta na. Cai kan bae cai geus Tadi teh minum. emak teh keur masak teh oko gasna ge beak. Atuh cai herang heula. Bae dia lah. Awas. Aya sanggup mah. Ah iya. Anjing naon? Sakang itu bapak maneh. Kan macul. Kuli. Nya macu ge balik kuli kos batur atuh. Dah macu hungkul mah dah. Ya, Segar tuh Pak. alhamdulillah segar. Kalah karo mah di Bapak ieu. Ya. Amin, amin. Sok. Ade ulah eta galak. Naon? Besok gitu ya sinis ka kolot teh. Yang Mama. Ah ayo atuh dah haena. Ya hayu. Lapar bapak ya. Sangu ada bapak maneh tuh usaha-usaha dengan sangu nage naon dah. Naon saayana tuh lah. Kasian nih sambal. Ayo baik saayana lah. Kayak gampang beli macul belut mah loba. Bener pisan. Eta bararudak. Aing keur ngurak eta meniti ka dijai langsung dak paralangon. Awas beunang aing dicacang jeung bubuk cau eta bebeungetan teh.
Duh, kieu teh atuh hirup teh euy. Ah. Asa heula bedog urang ka kebon heula sugan we boga kebon 2 tahun geus tinggal teh urang pelakan sampe eta lah. Bohongan. Gaji di desa can turun-turun gaji 3 bulan sakali aduh. Ah, seukeut sugan bedog teh mah lang mangkat. Nahan gila aduh niis itu dia acah heula ah wih lihat teh semakin ganteng mana ku aing mun teu beunang ya boga pabeungetan kieu mah Galiano Aris RN ganteng gila bapak aing teh keturunan Jawarat ganteng tidak lian lo goblok teh tahu aja seriusan ka aing ha dosa di aing tah naonan atuh ke mana tuh kawan sarejana itu teh nyao dah ting di marana arulin juga nama gantengnya punya saya astagfirullahaladzim ulah gitu kagak lo nyebut ganteng deh sia kieu oge anak Jawara tuh banget juga tapak buat celek oge ka aing tengah ledek we teh kieu naon tuh aya naon ha geus di mana kieu eta nang cai heeh kacau patoha ya mah eta masa nu mah barudak lu anu duaan mah kira-kira aya boga moal anu moal tadi geus balik soalna guru aya boga cari mah ya Lah mana cauna? tuh itu Jawa Tengah tuh asa tuh katingali Mana? ayo samperin we ya Krim do es krim enak 1000 saletak dan nyerikan budak. Mana? Cau teh. Mana? ieu tah teh Jawa Tengah teh Sia, cau atah kieu mah kudu di ala lumayan yang parab doma ya mah. oh ya ubar jantung teh Ubar naon? ubar patah hati mana sok galau Teu aing. bisa naik mana Teu bisa sia we serangan. aing jeung aing Cauna rek dikumahakeun. gampang pakai kecap we orang eta sangrai di itu Teu sapet tuh. jagoan jadi lapar yang ngomong kecap Jangan naon. si ewat ya jadi kieu ngomongin watoha najib gebleg jagaan Siap. Eta jirak. Bisa teh naik teh. Wah kada ya runtus ya. Ai bener tuh. Manulungan heuh. ada pada aja we Euy, ya teu ka tepi atuh we. Teu ka tepi. Heuh. Atuh. Hancur we. Kira-kira Taca ulun teu sama kebon jauh mang toha. Eta saha budak we.
bangsat. Heuh eta mah bangsat cau. Heuh ieu teh hayang teh budak nu kamari nu nyundruhun ku aing. Beunang ku aing ka dicacak jeung cau-cauna. Eta budak teh aing beunang dikadek sia. Loh. Ah, sia kenaon? Turun mah sia. Turun mah sia. Turun mah sia. Turun mah. Ha, turun mah sia, ha? Turun mah. Ade. Oh, ampun euy. Budak sia. Hayo. Dibawa ku aing sia. Ya mah. Palang Hayat, hayat. Tanggung euy. Apa? Ayo aya. Oh, tanggung teh Ya, apa? bedog power setelah ojok. Lari kana. Anjing. Goblok budak teh. Kebalik bisa aduh. Coba berat. Coba teh goblok. Mana coba bedog aduh. Dua leungit bedog aing bae lah. Beli we deui. Woi. Nasib jomblo babalatake nu merenan aya remote di dieu urut saha deh manusia teh. Keren heula. Balahem. Cak teh budak kumaha? Balahem. Dia asa teh. Dia. Di mana sih, Ayam? Itu dia. Di mana di ngobor naon? Buat siram. Siram di obor yang mesti bolong luar. Padang Di anak tuh aing diupi handap. Saya dulur anak obos wae. Tara ka mana di handap ya gepo. Naon keluar. Kan di anak mah dulur ah. Takos rakyat kecil wae. Tak. Balangkeun butut kieu sia teh. Amang-amang gitu tuh. Tuh, Mana amang mana? itu amang-amang kita euy aing sieun. Tong sieun. Sieun aing panggil amang-amang eta teh. Tuturkeun lah. Tek naon? Tuturkeun da hungkul. Ayo. Ayo. Ayo, tuturkeun macam amang eta. Tuh kan ka mana? Ayo hanya imahna. Sieun aing sawi amang-amang teh. Ayo, berat aing nanya ayo. Ayo atuh iya. Iya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Kamar anu sanes teh aya gini. saya tajan marangkat mana? Buka mangarawat. Sok hanca di mana? Terus harapan atas. Atos beres. Don hanca di mana? Apalah. Apalah. Sok. Don heula. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mulai caranya. Sok Deden. Nopakeun dinya sok. Di surat ieu Pak. Sok. Dari surat mana? Kulhu. Al-Ikhlas nya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Si amang-amang itu teh guru ngaji. Jang, kenaon Jang? Bisa nyahoan gitu. Orang kan nyebut dia tuh ketinggali. Sok kadari kalau tong izin bareng ngaos mah. Nya ayo. Sok, Launan. Nya. Nang mana? Sok calik bareng ngaos mah. Sok guys ya. Hilap Pak Ustad. Tanya. Di mana Jang namanya teh? Terus main bola. Oh. Kayak asal kamari teh nya. Kalau di Karbon teh ya. Nya mohon. Oh, kamana nu jadi rancangan teh kamari teh? Tahu kamari paturan di Payun eta. Di Maman. Oh, kamana eta? Uwi tadi teh Wih, ke sore. nya. Lain anjing mah kadi we ajakannya dua orang awas itu sahur Pak Ustad nya. Mohon. Eta ge amon daekeun. Nya. Oh iya anu dicaritakeun Pak Ustad teh. Nya eta nu kamari di Karbon eta. Oh, baru dak kumpul kamari teh ngadon karlut Jang. Di aku abi teh ieu we dicarang kamari teh. Eta ieu jalmina sareng anu hiji deui nu kabur saha eta nya. Maman eta nya. Mohon. Kabur teh Maman. Nya. Ieu namina sa Jamal. Terus eta nu hiji eta saha? Balahem. Oh, Blehem. Sok aya mah urang ngarawas. Cik panyanaskeun eta. Ngaran maneh saha? Ngaran maneh Deden. saha? Oh, sok eta pasikeun eta. Maneh tah ngaran Judon. Sok ngarawas diajarnya. Ya. Sok, kanca di mana kapungkur terus pernah ngawas teu? Acan Acan, sok. di Alif, Alif, ba, Ba, ta, Ta, sok wihan, alira. naon? Alif. belagu. Alif. Sok Alif. wihan bae dina diajar ieu. Alif, Nya, terus ba, Ba, terus titik kedua di luhur eta naon? Ta, Ta, sok wihan deui. Alif, Nya, naon sih? ba eta titik di handap teh ba eta teh nya. Oh, Ba, Ta, Ta, sok ayeuna sakali deui. Alif, Terus Ta, ba, Ba, ta, Ta, nya sok tos ngapakeun dipengker. Atos. Sok nya. Rencangan ka dieu nu itu saha? Blehem ka dieu sok kepayun. Sok mana? Kami kapungkur ieu teh hanca Acan. tacan. Pak Sok Ustad, itu naon? ba eta ba mohon. Sok apakeun sok. Tengatkeun nya titik di handap eta ba, anu titik di luhur eta ta. Mohon me ieu kan anjing ieu di uwi ka di ngaos deui. Sok apakeun nu dibumingkeun. Sok eta di mana eta hanca? Alif, Alif, ba, Ba, ta. Ta, Sok wihan deui alif, Alif, ba, Ba, ta. Ta, Sok nyalira wihan deui Alif, nya terus ba, Ba, ta. Ta, Sok Alif, Ba, ta. Ta. Sok ngapakeun tos cekap. Si lagi seruan bisa. Bisa Oh, ngadek. kebayu wios namanya diajar. Segala rupa we kan kedah diajar heula. Innama a'malu biniat. Segala rupa nya segala rupa naon amal kudu dibarengan ku niat, penting niat urang hade nya. Sok sarena oge kitu. Sok ayeuna tos meureun nya. Enjing meureun Kesempatan yang ada deketan anakna euy daripada nyis maman mending kurang sahabat anakna geulis gitu. Preman eta teh nya. Ya. Tong ngalamun wae. Enjing mah maman ti urang ka dieu ngaos. Oh, mun. Nya enjing ti urang ka dieu ngaos nya sareng rencangan sanesna ti urang Pak Ustad gitu saurkeun ka dieu nya. Mohon. Tos eta enak meureun nya. Suganda raekeun. Tos dugi ka dewe emang ngaosna nya enjing dewe nya. Mohon. Sadaqallahul adzim. Tos karenan ku anaknya. Tos.
bisa. Tak ini mah kadiri anjingnya rencangan maman di warang kadi Pak Ustad gitunya. Mohon Pak Ustad. Sarang kamari teh kan kamari teh aya seueuran tamu nu sapalina nya ieu kadi we nya di warang ngawat. Si Otoy. Mohon Maman. nya sareng maman beuleuh nya. Mohon. Nya tuh Ustaz. Nya sok atunya kade. Mak en mah. Hei, mana salaman lamual? Salaman lamual. Sama-sama. Tah bisa nya sok. Kade jalanna. Sebentar ke bandar aing mah lapar guys. Salam.